Agustusan ya, tapi tak hafal udah eta si Ohim si Omen udah kayak urang kalau kamar teh hayang ngiluan Agustusan teh jenuh di imah siapa poe teh aduh sali awe pening gitu awe teh jika orang kota setelan gitu nama beda jeung orang dia mah setelan oge jika selebgram sampurkeun sugan jodoh ya kasih lastri mah da kan geus putus nu anyar sampurkeun lagi apa nyari apa di sini teh? Enggak apa-apa. Sudah kamu menuju gitu. Lagi apa barangkali bisa ditolong gitu. Aku lagi cari kontrakan, kenapa? Oh ya jangan gitu dong, biasa aja. Kontrakannya gimana emang teh? Cari kontrakan buat sendiri, kenapa? Daripada nyari kontrakan, mending nyari yang ada aja. Siapa? Aku? Ih, kamu, orang aku lagi serius. Bercanda. Waduh, galak. Dasar belum kenal aja udah gombal-gombal. Galak tapi anu jutek jeung galak itu mah sok bikin penasaran kalau lain kali diteang ya kira-kira oge ya banget lah. Lumayan ya menang di si juragan duit ke PPKM kieu menang duit tiis aduh saya mah rezeki mau ka mana ieu mah geus lah simpen lah bisa nyaho. Bade ke mana, Pak? Neng Putri biasa bade laporan harian ke lurah. Aduh, Bapak, biaya proyogi sekedap. Bade aya perugi naon neng? Pada divaksin tapi kedah nyin KTP heula ayeuna ka Pak RT. Lah kan bade ngadamel KTP teh kan kudu aya surat vaksin heula neng. Aduh, jadi kumaha Pak, abdi jadi lieur. Jadi kieu Pak, ayeuna mah dibayaran sabar hawae ku abdi asal KTP-na jadi ayeuna. Oh gitu neng, nyantos we lah. Ya kan neng mah bios lah tuh lah. Siap lah. Ya Pak. Kata satunya Pak, bisi Bapak buru-buru. Oh nyantos satu neng ya. Ayo Bapak dipayun lah ya. Hati-hati ya. Mas kasar dewa kamari menang lomba duitnya padahal mah lumayan tapi biak teparuh si Omen kamana keadaan kia ke masjid lah sekali-kali mah sholat heula. Aduh, nyari awak gara-gara eleh main tarik tambang ya, tambah di push up di kujuragan deh, gara-gara si preman ya. Coba lamun teh eleh merenang duit ieu mah kalah menang capek mah hanya mending si juragana untung eueuh mun aya mah disiksa deui wae. Aduh ngomong can nyamperkeun juragan, lamun nyamperkeun juragan sieun disiksa deui ai teu nyamperkeun leuwih-leuwih disiksa hanya tuh ayeuna camperkeun we lah daripada pi omongan Ya tagihan teh aja makin sepi wae sablak aya aturan PPKM lieur aing mah da aturan teh aing makin rungkat bae tagihan teh deuk aing mah mudah-mudahan hasil lah usaha mah kudu meureun mangkat di si Ohim ka mana nya biasana sok di dia aja bas camna di dia manehna kan tumenan si Ohim di dia itu kan asistensi juragan teh ya besorangan nih kunaon tuh serangan wae ka mana juragan mana apa lo yang ngeunangan dipecatnya kamari eleh lomba teh nya
dipecat di mana? Mun urang mah juragan mau hirup barenan. Balagus ya. Age mana nu mau hirup mun eueuh si juragan mana mau bisa dahar meureun tah. Sok tahu sih ya. Geus lah urang mah hoream urusan jeung orang pengangguran. Kampret. Balagu jadi kacung oge. Dengan aing nganggur daripada jadi kacung mah. Wah, beres seperti ya. Lapor harian. Nanti langsung lah di dia lah. Malah lah. Dari kontrakan kemana lagi ya? Udah sore padahal ini alamatnya udah bener di sini. Kata teman-teman punya kontrakan di sini. Karena ketemu cowok gatel lagi. Udah balik aja. Pak. Pak, wah ngelamun. Iya nih. Pak, aku mau tanya, aku lagi cari kontrakan di sini ada nggak ya kontrakan yang kosong? Ada. Kebetulan ada yang kosong di rumah Bapak, mau nggak? Ih, si Bapak, aku lagi serius. Bercanda tuh, Neng. Neng kenalin dulu Bapak TRT di dia. Neng kan Amina. Oh, sama aku Ajura, Pak. Oh, Neng lagi nyari kontrakan ya? Iya. Oh, mungkin ibu Bapak dibantuan lah ya. Oh ya, minta nomor Neng lah ya tuh. Oh, boleh. Buat dihubungi. Ini, Pak. Oh ya, mungkin ku Bapak dihubungin ya. Oke. Yaudah ya, Pak. Udah sore. Nanti kalau ada kontrakan, hubungi saya, Pak. Oh, boleh. Mau diantarin, Neng? Oh, nggak usah. Saya permisi dulu ya, Pak. Hati-hati ya. Mari, Pak. Heran gitu ibarat. Wah, pokoknya mudah-mudahan lah. Jadi ngontrak di dia. Bisa kontrak ku saya we. Ya, mudah-mudahan harupna. Men, kernaon nih dia? Bunuh diri? Kamari kumaha? Hadiah teh pakai naon? Pakai teparugu aing meuli naon kamari mah. Parugu we heueuh. Aing ge beak duit teh. Beak we. Keur mau pagawean bingung euy. Kurang naik. Nanya duit apa ya? Heuh, Pak teh bisi bae pagawainya. Ayo. Tuh aing istilah ya tadi cakap dia. Buat aja mah dua ante paling di tayangan teh di dia. Gitu. Jangan karya tarik naon sih. Siapa? Kemana wae belum datang. Oh, kadang-kadang aya, kadang-kadang jas au. nih. Siga mahasiswanya pakai jas. Gaya ini loba gaya. Ya ari ngomong teh sembarang wae. Emang aing jalangkung kadang aya kadang eueuh. Biasalah orang mah tuh udah geus di Jerman, Bro. Biasa geus nupo pelakan. Emang di Jerman melak naon, Al? Ya melak baligo atuh teh siga bebeungetan mangarane sia mah siga tau wae. Kumaha apa itu? Ah, di pos bangun. Ngomong-ngomong kumaha kabaran da? Aman? Bisa ngomongkeun rana. Mana emang mah kuat. Emang semua kuat. Emang kunaon? Makin loba wae. Loba aya nama. Loba. Ngeri. BTW. Mane beungeut asa bareda kitu euy. Mane ohim beungeut anjing eta siga cupang bagan eta mah. Mane men bareuh kitu eta. Siga lauk pugu-pugu. Asa ngomong naon? Pugu-pugu teh naon itu teh? Sia mah teu gaul nya. Sia teh apa lauk pugu-pugu? Ya mun bahasa Inggris mah lauk kembung sia teh nya. Lauk kembung. Tah siga pieu maneh kembung bareuh. Sia laora. Kieu-kieu oge tas kabadukun kamari. Sia mah teu apalnya. Ih, ngeri euy. Terus hasilnya kumaha? Angger-angger kene sih beungeut terus kieu. Bocah, urang bae lah ka mah. Iya, baju ganti baju. Oh, basang ngeri ini irung. Geus lila euy teh cak lempur ieu euy. Kumaha euy kabar randa-randa ya. Tapi bau-bauna mah euy geus memudar kitu randa teh euy. Tinggal bau-bau jomblo tah si omen si Ohim. Wah, larian atos acan ke PRT teh. Atos acan ngadamel KTP teh ke PRT. Atos tapi menuju diproses teh. Saudara kumaha nyambung teh sareng PRT kan PRT mah ada budeg nyambung sih. Kumaha di KWW mah biasa dah sok genit atuh PRT eta mah. Kumaha cenah saudara bari divaksin teh kumaha salariun divaksin teh. Sieun kunaon teh? Ya sieun weput kan beritana seueur nya. Di berita aya nu
aya nu paeh, aya nu lieur, aya nu pusing. Ari teteh mah lain sieun kitu sih. Sieun kunaon sih teh? Ari teteh mah nya sieun we, sieun divaksin teh keur mah teteh montok, mungkin montok. Kan apal hayam oge lamun divaksin jadi malah rontok. Bisa wae dah. Ayo, wih. Tuh karek diomongkeun bau-bau randanan geus karek amprok. Wah ini emang jodoh ya. Siapa itu rian mesti lain itu rian kurang. Neng Lasti, kita ketemu lagi. Mantap tuh, kadal buntung. Kita genit pisan. Ih, Neng Lastri, karek papendak deui. Boga lagu ya kan Neng Lastri ya. Yang bukannya Hamko hamise ding ding dadang. 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 Hamde Ding ding dadang. Kupraku, kupraku. Hunu janung Kupraku, Hamdo kupraku. kele Kumaha si Neng malah ceuri kunaon Neng? Tah harunya. Bisa wae si Abay awak gombal wae. Ayo poteh. Capek-capek keluar negeri ka dieu. Cuekeun, capek-capek ngagombal urang. Sip nasi. Duh, Pak si Loki itu saha karek ningali awewe geudis kitu gitu. Neng, dari mana kok saya baru lihat? Habis jalan-jalan aja. Ini juteknya, gelis-gelisnya. Oh, udah lama. Aduh, itu aya bang keliling kan bunga tarungkat gitu ini mah pura-pura mawawe Sirek ka mana? Mah aing teu wau ka dieu ka Pis ampun Ada lah bayar lah hutang. tuh preman tuh Waduk cek kamar asli preman tuh Wadul. itu preman gede badak Kasih anjing. Woi, ada siapa?